Ah, Uy, kenal euy? Cicing. Urang boga gawean euy. Gawean naon atuh? Biasa bisnis online geuningan. Urangnya anjing pokona mah ieu mah jos euy keur maneh mah euy keur butuh gawean mah. Sok ka dieu lawe, sok bisnis naon dieu ke lawe. Ayeuna mah. Ieu bisnis geuningan. Mantap pokona mah. Beuh bisnis naon atuh? Aya pemancing na eueuh. Pemancing naon atuh? Kudu aya pemancing segala. Sok we pokona mah aya pemancingna eueuh. Heueuh pemancing naon? Duit naon? Kudu pugu pemancing teh. Duit. Bikin aya eueuh. Barang mah duitna tuh. Lah sabaraha eta bogana? Bukan ge 10.000 bae. Bae di. 10.000 dah. Pang melihara? Beli naon? Eta keur pemancingna teh ya. Heueuh jiga tuh. Eta teh. A few moments later. Bisa eueuh eta dia gedak geus. Aya naon? Itu pugu maneh mah aya ujug-ujugna teh. Eta bieu kanu HP urangkeun tah sok tempo gerak. Di kurang dieu. Maneh mah kalau bisa. Tah, ieu aya tuh asup. Wah. Heueuh naon? Kudu bisnis teh. Eta teh eta ieu dieu. Di pajakeun. Iya, geus minta duit 10.000, jadi ngarti. Naon atuh bisnisna? Ieu teh ya. Ya. Tah. Alo teh. Wah, selot deui bukan aing geus eleh. Ih, beda ieu mah beda halus. Urang kamari berturut-turut menang 2 juta. Ngomong ayeuna ge kono geus 10.000. Ih, kamari urang goceng sok. Heueuh atuh sok cobaan kumaneh. Sok ieu urang diajarkeun. Heueuh kumaneh we lah. Bisa eleh. Kan bae lah. Ih bae. Heueuh sok cobaan. Eleh bae. Bae lah. Kalanya sugan wae kos urangnya. Si mah meunang. Tang ieu tah. Tuh, cek urang ge menang skater. Heueuh sok cobaan alus teh. Tah. Tempo. Tah tuh. Aliwat. Anjing eta sedikit. Keburu beak eta mah. Anjing beak. Anjing tah. Bisa gantian Aing mah beak. Eta. Geus beak teh. Pugu tadi 10.000 boleh kan udud. Ngebul jeung kopi. Aing mah. Geus ieu mah. Nah, ada urang mah sia kamari sia 2 juta sia meunang. Lah. Waduh loh. Ya campurannya. Geus sih lah. Udah kamari urang menang 2 juta. Gua eleh. Batunya balik lah ya. Heeh. Puas anjing kamari di aing 2 juta leuwih anjing.